Jadi anu bener nama urang teh nyana kendaraan teh kudu nganggo tata krama oge nya. Kudu dibedakeun antara di tol, di jalan raya, sareng di jalan pilemuran kieu. Urang kudu biasa menyesuaikannya di lembur kumaha, di jalan tol mungkin kumaha, nya di jalan lembur oge nya kumaha gitu ya. Itu barayanya. Tanyakan dewa deui baraya tuh lah ampun mantap tuh baraya tanyakan dewanya tah gitu baraya. Jadi urang teh dina kendaraan pengemudi tetep kedah nganggo adab-adaban tata keramanya, kedah nganggo sopan santun oge dina berkendaraan. Soalna aturan lalu lintas saresna sanes aya di kepolisiannya. Janten aturan lalu lintas teh ayana di diri si pengemudi atau pengendaranya. Itu ya anu saresna mah. Nah, cenah abah tiasa kitu, abah apa dia mana? Abah ge cek polisi sorangan. Jadi aturan lalu lintas teh kudu dijieun ku sorangan, aya dina diri urang sorangan gitu. Makana dina berkendara mah kedah nganggo aturan sareng adab-adabannya, kedah biasa menyesuaikan. Tanyakan dewa baraya Nah, baraya tanyakan dewa mantap baraya. Istirahat aja mah videonya baraya videonya tuh ada teh ka belah kiri teh tuh daun kual pesawahan sareng kebun cengkeh pengkolan Tanjang tuh mantap kitu barayanya dina berkendara atau si pengemudi harus punya aturan ya. Jadi kita jangan memikirkan diri sendiri, kita juga harus memikirkan keselamatan orang lain ya. Begitu baraya. Tempat videonya mah aya pila oge itu di luhur. Pak Dedi tuh nah bujur mobilnya aya lukisan Bapak Gubernurnya jadi menjadi Bapak Aing dan Pak itu tah barayanya. Para laut kan dia istirahat mah ngangeun mah. Ada. Dia we lah. Duh, mantap. Kami di dia jalan-jalan mapai lemur ieu. Raraosan moal beres ku 2 dinten baraya. Dan tah ieu baraya ngatos ngalarongsokan ya pembangunan. Nya na pengkolan teh kedah diayakeun lakson teh kedah disadakeun. Da sanes ukur pajangan unggulna. Soalna bahaya. Bahaya.
Kang. Kasih belanja warung. Namanya tiisnya. Alah, ini tiis adem balaya. Ini anyep. Ini enakeun kieu nya. Aduh. Mantap, Bos. Mana orang ka dieu we, urang mah urang lempeng wah. Apalah kemana we, udah mau nyasar ke Arab nya. Jalan-jalan ge. Udah mah sampai nyasar ke Arab gitu barayanya. Alah, urang mah urang jalan-jalan we kemana berasna. Ayo turaesnya baraya, sok turaes. Lamun cekolot mah itu teh cenah, lamun aya turaes di sada teh bakal halodo gitu. Tapi dah ayeuna mah teu tiasa kitu nya baraya. Wah, ini adem ieu ampun. Dagang es bapak-bapak harunya teuingnya di sekolot. Baru sana. Duduk kelas. Misalnya apa sebenarnya tidak mana, tapi dia bisa melonggar itu tuh. Kurang nyarian anu nyaman, anu enakeun nya. Motor teu ngaganggu anu sanesnya. Kurang nyarian tempat. Ampun, teuing asa endahannya alam urang. Tuh baraya, aduh, mantap, mantap. Sama saung mah. Gila. Tapi ayo isiannya. Duh, menaga udah ngeula ada. Narokok heula, yang kudu heula ah. Minum dulu. Minum sekarang. Waduh, anu hajat ya. Untuk ngarit beraya bapak ngarit anak-anak ABG nya terus olahraga lari cari udara segar, padahal dia mah datang segarnya udara masih asli, belum banyak terowong pabrik. Baraya aya kuraoseunya. Itu jalan teh menanjak terus. Soalnya itu naik ke perbukitan. Jika ti suka jadi anu bade ka Lembang gitu tah nanjak terus. Aya eta emang seperti itu. Tidak tujuan nama kadinya gitu teh.
Palembang itu pemiteran mah. Urang mah urang sadugina we nya. Naon kitu na teh. Kadugina lah. Sacapekna geus capek mah nyawi dewe baraya. Tikungan maut. Kemana mas? Sama jalan naon sih ya? Kurang lempeng mereka dia lah bahagia ya. Oh itu Cipada. Nah itu Cipada baraya itu oh Cipada bener itu Cipada baraya. Sabab si abagenya geus puluhan tahun baheula ulin ka ieu teh keleutiknya. Jadi tos poho deui. Bener itu daerah Cipada nya eta aya kampung Cipada baraya. Mana? Janten tos perobihannya. Oh iya baraya tah aduh aya kebon teh segalanya. PT Perkebunan Nusantara Pemita Lepatmanya dan kita Pemita Lepatma ka pangheotan kesana PT itu nya. Oh itu Lembang Danau tah ieu Lembang Danau nya baraya teh anu arambengnya.